fi ibdoiha mil zauji wa gairihi diatun. Dina bahasa fikih aya dua, aya ifdo, aya iftidad. Ai ifdo ma wa huwa rakum ma baina madkhali zakarin wa duburin, ngilangkeun batas antara enggon asup bobogaan lalaki jeung dubur. Di awewe aya dua alat, hiji nu dihareup dubur, antara bobogaan awewe nu hareup jeung nu tukang eta teh aya batas pemisah di handap. Sanajan beulahna mah ngahiji. Ulah serius tuh sia. Ai, kos nu nyaho bae. Coba foto ge. Maksudna bebeulahna ngahiji. Tah sanajan zahirna mah casing nama ngahiji beulahna. Tapi ternyata henteu eta teh bolong hareup, bolong tukang. Atuh lamun ngahiji mah bolongna boho. Atuh kudu dicaritakeun pokona mah. Jadi aya batas. Tah antara bobolong nu hareup jeung bobolong nu tukang teh eta teh aya tulang di dinya. Tulang ngora. Nah, kuari si tulang eta teh tulang ngora tah nu kalimpudan ku daging. Ieu teh dirusak ku hiji jelema, lalaki ngarusak eta dibelah misalna. Baik digodot make ragaji ya, beulahna supaya terus diragaji geus. Gongsreng. Atau make bedog, atau make belati. Pokona mah nembus bae beulahna tinu hareup datang ka tukang beulah bae. Zahiran wa batinan. Aing kumaha ngomong atuh. Tah eta geus kos kitu tah. Eta tanu ngarusak eta ta wajib dia. Ya Allah. Dirusak nama mina zauji ku salakina. Salakina ngarusak eta tetep bae dikenakeun diat sebab eta mah lain hak salaki teh mah. Manya kudu etana dirusak. Panghalang teh mah nu ngantak sanajan ku salakina wajib bayar diat. Atawa ge lian salakina wajib bayar diat. Cik sakaol ibdo ma baina zakarin wa duburin kitu-kitu kene. Ai tadi mah madkhol nggon asup zakar. Ai mah langsung baina zakarin wa baulin. Lamun baina zakarin wa baulin berarti lalaki. Di lalaki antara zakar jeung baol, zakar jeung uyuh. Urang makan antara zakar jeung liang caiki, urang mah jelas. Ai awewe mah antara zakar nggon zakar jeung baol. Eta kan hese baol teh pantiki. Urang mah pantilok neuleu-neuleu. Antara enggon asup zakar jeung parantiki atuh jalanna beda-beda. Itu mah itu, ieu mah ieu. Geus kiwari mah lamun hayang nyaho mah balik ngaji deuleu. Toel ku urang servitis coba sia ngadangkak. Aya naon tuh henteu aing hayang ngabuktikeun ngaji tadi bae coba. Pak sia kikituan dititah ku aing mah beudeung. Nah naonan ka titah ku kiai ja. Melalagan, nya si haju ngadangkakeun gitu. Ki hajuna diome bae. Dengan jelas beda ta parantiki jeung paranti zakar. Eta aya liang. Jadi di awewe mah aya 3 liang teh.
liang paranti zakar, liang paranti kiih, liang paranti micen di tukang tilu. Ailam yumkin alwatu illa bi iddoin muntaimkan wati te kecuali kudu diibdo hiji awewe sarwiti urang Cikupa dikawin ku hiji lalaki urang Arab. Pan terkenal urang Arab mah paehna ge sagede ucing nundutan paehna. Komo mun hirupna. Aing kumaha ngomongna ieu sih. Aduh. Makanya direkam nih pan ngaji. Aja kusia direkam. Itu bareres sih ngaji ya. Sarwiti urang Cikupa kebeneran awakna lenjang letik diciptakan golo letik atuh letik makan bobogaan ge letik deui. Sebab hayang nyaho letik jeung gedena bobogaan awewe kumaha tarang. Lamun tarangna nong-nong jerona nong-nong. Tarangna demplek jerona deplek. Tarang rata jero rata. Geus pokona mah urang lamun deuk milih ka hayang ente kumaha hayang deuleu tarang. Wah, ieu nong-nong ye. Tah, ieu leutik sarwiti teh. Geus berarti kapasitasna ge leutik. Ukuranna kawinna jeung urang Cikupa deui jeung urang Bojong lah biasa tama lumrah. Ieu mah kawin jeung urang Arab. Tah, ieu ku urang Arab teh biasa dialep suka ternyata geus sabulan teu daek asup. Geus merenyi ni sarwiti teh tetep teu daek asup. Lantaran iya kapasitasna kurang memenuhi nu sarwiti na ukuran bangsa gede na 5 cm itu mah 15 cm. Dipaksakeun paeh hasanna ieu mah. Ngaji terus kita boleh sih. Iya terus bae tak kurang Arab teh dipaksa tetep ngelai bae teu bisa wati. Nah iya si Ja'far urang Arab teh ngaranna Ja'far kawin jeung sarwiti urang Cikupa teu daek asup bobogaanana. Nah apakah aya kewenangan cek agama lah cek si Ja'far teh aing mawa belati bae ku aing nyesuekeun sing hade tah apa meunang apa henteu cak di dieu aturanana fa illam yumkinil watu mun Ja'far teu bisa ngawati sarwiti lantaran leutik bobogaan sarwiti sementara bogaan ki Ja'far gedena kabina-bina bisa asup ila bibdoin kecuali kudu dirusak make berarti disesuaikan. Woi palaesa teu bisa kasalakina main suek-suekeun bae teu bisa sebab eta mah boga sarwiti sebab berarti lamun geus teu bisa diasupkeun eta teh berarti geus lain ukuran geus palaesa li zawat teu meunang wati ka salakina teu bisa. Jadi teu we geus teu meunang we geus teu meunang. Kumaha lamun pamajikanana ayeuna mah nu ngahaja ngagedean liangna nyana musyawarah
pihak Sarwiti jeung salakina cek Japar ya. Kalau begini adanya aneh mau pulang aja. Ini nggak bisa dipaksain deh aneh. Aneh udah sakit ini. Kok gimana juga aneh mau pulang ini. Nanti dulu bang, cek Sarwiti. Sekarang kan banyak dokter. Ntar saya ke dokter. Mau ngapain? Mau digedain dikit. Ya terserah, tapi itu di luar lepas tanggung jawab saya. Iya. Pokoknya saya nanti yang berusaha. Nah, cuman saya mau ngukur dulu kepunyaan situ. Biar nanti saya ngegedainnya berapa senti. Ya, kok ini susah banget ini. Ya udah diukur gujana. Bener 15 senti. Sak Sarwiti aing paeh bisa ya tetap jarak ka dokter usah da insani. Dok, ya. Saya mau operasi apa? Kepunyaan saya. Cek dokter emang kenapa? Coba tolong periksa. Wih, kalau ada 3 aja per hari mantep nih. Siapa dokter? Coba diperiksa. Ah, setelah konsul ke dokter, ini kendalanya apa? Cek dokter ini bagus ini. Bukan masalah bagus ya dok. Ini saya pengantin baru udah 2 bulan sekarang. Terus, ya ini nggak masuk kepunyaan suami saya. Wah, kayak apa itu? Jangan banyak omong dok. Emang orang mana ini? Orang Dubai ya? Iya bang. Oh, diukur nggak di sana? Ukur. Ini ukurannya. Cek dokter ini kalau digedein bisa sampai belakang nih. Gimana ini sampai belakangnya tembus? Terserah dok. Yang penting saya bisa dialap suka dok. Waduh. Kamu udah nemah dok. Mas kawinnya besar kali, jangan ngomong-ngomong mas kawin dok. Dah ini pakai ngoperasi juga habis dok nih. Jadi Sarwitina anu berusaha ngagedean bobogaanana. Bius soekeun set tendenan obat merah tek. Kemarin kos nyepah bae gitu. Ya otomatis kan kudu aya kesembuhan heula. Jeung aya aturan-aturan. Geus maka panasilin dan lain sebagainya. Berapa hari dok ini baru bisa dipakai dok? Atau kira-kira aja sama situ. Kira-kira masih sakit ya jangan. Udah sembuh baru. Oh iya dok. Tuh beres. Dipigawe lah ku si Japar. Begitu ku si Japar dipigawe, tetep can meujeuhna. Gede jasa tamah. Tah eta mah caritana endek meujeuhna endek henteu. Kewenangan salaki ngarobah bobogaan pamajikan. Adapun urusan ngarobah pamajikan di luar rotak, sanajan rotak pan rotak maka tutupan ku daging, aya nu katutupan ku tulang, bobogaan teh eta geus lain tanggung jawab salaki, malah salaki teh bisa menceraikan istri ketika teu bisa dialep suka lantaran bobogaanana rapet ku daging. Teu bisa kapan kawin ge endek maksudna eta. Sedangkan etana rapet atuh. Jang asup. Nah ieu kudu dioperasi tanggung jawab pamajikanana. Nah ieu mah normal mangan leutik. Digedean ku Nyi Sarwiti. Jarang, tapi lamun menurut ngaletikan loba. Ieu mah ngagedean tah eta urusanana urusan pamajikan mun salakina kuari. Lamun Jafar maksakeun diri ngagedean boga pamajikanana digedeanana make peso ta eta Jafar sanajan ka pamajikanana ketika ngagedean bobogaan pamajikanana make peso wajib dia tuh wajib bayar dia
ieu teh termasuk kana operasi ketika aya hiji pasien dioperasi ku dokter, dioperasi dibedah antara nggon asup zakar jeung duburna, tak eta si dokter ge tetep bae wajib diat lamun memang tanpa aya alasan-alasan kesehatan wajib diat. Masya Allah karim taksing hade wa man la yastahiqu ibtidadoha fazalal bikarata jelman tengah hak teu boga hak kana marawanan berarti lain salakina. Sarwiti sok nagog bae di tukang jagong nyana mejeng kebeneran aya laki-laki buaya dileulengkeun ku si lalaki teh di obrolan diajak kencang ternyata kabablasan berarti ieu si Zaid berkencang jeung Sarwiti parawan keneh kuari lantaran kebablasan maka dizinahanlah tah ieu ki Zaid ngazinahan ni Sarwiti nu parawan berarti kan ngadobrak ngarusak kaparawanan awewe sedengkeun parawan eta adalah merupakan mahkota. Lamun geus kaperawananna geus leungit nilai awewe mah. Nu matak eta hiji-hijina nu kudu dijaga teh. Nu matak kuari makan bloon awewe teh nu kudu dijaga endahan toler-toler kunyana. Ojo jeung baso bisa. Murah amat sih. Masya Allah. Sapira baso sagede kieu. Wuceuna Malpinas ieu baso na sagede Malpinas dia. Tak iya mah di Sarwiti dizidahan ku Ki Zaid. Berarti kan Ki Zaid teu boga hak. Tak ieu lamun laya Zaid nu teu boga hak marawanan Sarwiti kemudian fazalal bikarota dileungitkeun kaparawananana dileungitkeunana bigoiri zakarin lain kudakar wajib bayar embok lamun dileungitkeun kaparawananana lain ku bobogaan Ki Zaid mimiti diragapan luhurna haju bujal Sarwitina cicing bae bego malah ngarasa getek meureunnyana terus kahandap terus handapna ge dicekelan teh cicing bae eta deui Ki Zaid blon kunaon haju ngasupkeun curugna kan blon eta berarti kah blon diasupkeun curugna terus didedet weh asup sakieu wah teh nyaho nu di luar mah teh ngaji fikih teh kos kieu pikir mah kos kieu lamun geus kos kieu bae atuh ngan sebab ieu mah nyaritakeun hukum atuh menyaritakeun hukum atuh teu jelas kumaha ese asup sakieu aduh teh eta Ki Zaid nu ngarusak kaparawanana make curugna eta berarti wajib bayar irsu embok ganti rugi sebab mahkota keperawanan eta hancur ku curug Ki Zaid bayar ari masalah irsu mah tergantung kumaha nilai awewena nilai awewe kelas kumaha ternyata nilai awewe teh kelas teh ieu teh kelas ningrat mahal bisa ngaluihan diat ternyata awewe kelas pertengahan biasa-biasa ternyata awewena ieu mah kelas pasaran teh hatin di pasar ge ambualayan kos kitu ieu
loba lumrah eta mah tergantung kumaha hayang dibayar Nyi Sarwiti. Tapi lamun kelas ningrat kelas terhormat ieu teu bisa sembarangan kumaha nyana ieu kitu kamulyaanana makin mulia makin luhur pangkatna makin mahal. Masya Allah.